atuh bener ngamun gitu mah Kang Awing. Nerus kumaha ayeuna maksud ngurang Kang Awing-awing? Nu mata kaina Kang keur mikir teh yo. Nah mending kene sarua nuju ka Gunung Halimun atawa mending kene nyangan Saraswati. Ieu nu keur jadi bahan pamikiran Akang ayeuna. Cing kumaha ceuk pikiran Anteng yo. Aduh, ieu mah yo lain kalahkan nyeplak we. Aduh, ampun yo. Masih kene acan subuh nikmatnya. Entong itu ngatu Kang Awing-awing. Ngosok ngira-ngira bae Kang Wing ke Kang Awing-awing mah nyeplak teh yo dina leta masih ngene ngarasa pais nauk Kang Awing-awing nikmat. Mangga entong lain kalahkan nikmat yo. Cik Akang bantuan mikir teh kumaha nurutkeun jalan pikiran Anteng. Katingali si Banteng Bulu ngahulang bari ngagoler teh kerung halisna meh tepung siga nu keur mikir. Eta carang meni pikeun ka karijot kitu siga nu nya keur mikir. Madahal mah geus tunduhnya. Boga ge ari geubeuh teuing ngeusian kadut mah lumpatna teh kana tunduh teh. Wah, Kang Awing-awing mah ngosok nyaho-nyaho bae euy. Madahal mah nyang we nggeus nunduh. Ngeus ari geus ceuk kuing mah kieu Kang Awing-awing. Cikumaha ceng? Dina waktu keur kieu mah Akang oge butuh ku bantuan pamikiran. Sugan nya ieu mah. Anteng dulu Akang bisa merebong bolongan. Cikumaha kumaha ceng kumaha. Komandon keur bingung ya komandon. Ngari ngecek nguing mah mending kene ngindit ka Gunung Halimun Kang. Nah naon sababna make jeung mending kene ka Gunung Halimun? Cing, caritakeun ku Anteng. Kakang nya da kudu pugu aya sanana tuh lamun aya pamikiran sarupa kitu teh kudu pugu dumasar kana tinimbangan kumaha. Cik naon alasanna? Nya ngari ngalasanna mah ngecek nguing mah ngapanan si keling indit ngaitu. Jadi Kang Awing-awing ngapanan bapana nyedengkeun si keling teh kapanan nganakna Kang Awing. Jadi nganak jeung bapa mah ngapanan kudu panggih munduh nepung mokonnya mah. Si ngeling anak Kang Awing-awing bapana si keling itu ngaricek muing mah Kang Awing-awing. Nyala bahagia nu matak oge ari awak gede tangih gul tapi jalan pikiran pondok. Atuh eta mah geus teu kudu diomongkeun deui teng. Akang bapana si keling anakna Akang dibulak-balik dokter oge anger eta mah. Anu kudu jadi tinimbangan teh nah mending keneh neangan pamajikeun atawa anak kitu. Anteng ngomongkeun naon sababna milih ka Gunung Halimun. Kalau Kang ngomongkeun si keling ngapanan nganakna Kang Awing-awing ngapanan bapana si keling. Nya heueuh geus teu kudu diomongkeun deui nya heueuh. Ngan anu ditanyakeun ku Akang mah nah naon nyababna pangna milih init ka Gunung Halimun kitu. Ngarti teng? Ngarti Kang Awing-awing. Jadi ngumaha ngatunya mamokonna mah ngari ngecek nguing mah itu lah. Liar mun mikiran ngoge Kang mokonna mah. Mokonna mah nikmat. Nikmat nganu menting mah teng. Bener teu? Aleuh. Si Anteng ari sugan teh nyawer bisa ngomong jeung mikir nu bener. Cik, ngari cek Kang Awing-awing kumaha mending ngeuneh ngamana Kang Awing. Cing kamana Kang Awing-awing? Teu nya. Kala kabalikeun di ka Akang. Manggeus jempe sare kayaknya. Sare moal waras geura sarekeun kayaknya. Teu pengen pisan ieu mah yo. Sok sarekeun kayaknya. Nikmat geura. Sare geura sok kayaknya. Sarekeun moal waras. Si Rawing harita meuremkeun panonna. Si Banteng Bulung ningali si Rawing kitu mah geus teu wanian deui nyarita ngan ukur ngagerendeng we lalaunan bari meuremkeun panonna. Nepi na ngentong ngambek atuh Kang Awing-awing. Mugu ngeus uluh dah. Angin peuting di luar lebak dang daunan, sora papaes peuting kadenge marengan kana renghapna insan anu ngambah kalam impian.
Peting harita di tempat sejen karaman gempar karoban nu aina milih tempat di alas seredan katingali kabeh ngariung dariuk dina luhur jukut gempar alias Ki Jemros alias Jobros Jem diuk dina luhur eta batu dina kayan peting anu simpe di tempat sejen di alas seredan mah kawilang haneteun lain baik ku cahaya sinar obor tapi caritaan Ki Jemros nu handaruan mepeskeun ka simpe dina peting harita. Kasakabe anggota gempar karoban ayeuna dewek tek mere amanat kailaing sakabe dumasar kana pangalaman nu karanapan ku Ki Jaro nu untung bisa ngaloloskeun diri tutas dirubuhkeun ku Nini Pertiwi nu make ilmu aneh dewek ayeuna jadi boga pikiran anu memang kudu dilaksanakeun ieu hasil pamikiran teh. Ki Jemros alias gempar eureun heula nyaritana nyelang heula muterkeun paneuteupna ka sakabeh anak buahna. Teu lila gempar atawa Ki Jemros neruskeun dihanca caritaanana. Dewek kapaksa kudu ngelehkeun moal erek datang di kalemur di mana ayana kulawarga Sirawi. Duaan batur urang ayeuna jelas teu bisa balik deui ngan dewek mikir. Pikeun anjeurkeun kakuatan dewek memang kudu boga jimat atawa pusaka pikeun namahan pangaribawa jeung kakuatan urang. Ki Bulung jeung Ki Jaro anu diuk panghareupna silih reret, Ki Jaro nu harita miheula nyarita. Nah kumaha kitu maksud Ki Jemros teh? Coba terangkeun ka kula sakabeh kumaha maksud Ki Jemros. Jadi tadi peting dewek ngimpi panggih jeung bapa dewek. Dina eta impian dewek menang pituduh tinu jadi bapa. Yen pikeun nambahan kagagahan jeung kasakten sangkan salawasna aya dina kajayaan, mangka dewek kudu bisa menangkeun kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Reg eureun di Ki Jemros nyaritana, anggota gempar karoban silih teuteup jeung pada baturna. Teu lila Ki Jemros nyarita deui. Dina impian peting kamari teh, dewek dibere beja. Ngeunaan kasiatna kembang pancawarna. Mangrupa kembang anu aneh tur ngan aya hiji-hijina di puncak Gunung Halimun. Saha bae nu bisa nyangking eta kembang pancawarna, mangka dirina bakal punjul salawasna. Moal bisa keuna ku kakuatan batur, sokomoh ku panyakit, bisa dipake ngubaran segala rupa panyakit, tur jadi panglapis kana kagagahan jeung kakuatan. Jadi dumasar kana eta impian anu mangrupa pituduh tinu jadi bapa, dewek boga maksud gesan miang ka Gunung Halimun, memeh anu sejen nyahueun kana ayana eta kembang pusaka jeung hasiatna. Jadi jelas dewek bakal ninggalkeun ieu patempatan. Ki Bulung netep seukeut ka Ki Jemros bari terus nyarita. Atuh di dieu sahan rek mimpin Ki Jemros datang tumeureunnan barudak kudu aya luluguna sarta kudu kumaha tindakan barudak salila ditinggalkeun ku Ki Jemros. Andika nu dipercaya ku dewek pikeun mimpin saheulaanan barudak Ki Bulung. Ngan Ki Jaro wayahna milu jeung dewek. Sabab Ki Jaro tangtu leuwih nyaho lampar pangalaman apal ka jalan nu kudu disorang pikeun nuju ka Gunung Halimun. Ki Jaro ayeuna manuju marita. Iraha maksud Ki Jemros teh pikeun miang nuju ka Gunung Halimun teh. Memang ari jalan makula teh apal pikeun nuju ka Gunung Halimun mangan bet asa kakara ayeuna ngadengena yen dina puncak Gunung Halimun aya kembang aneh nu disebut kembang pancawarna. Gempar atawa Ki Jemros katingali rada muralang panonan ka Ki Jaro. Teu lila terus nyarita deui. Jadi teu percaya kana anu bieu diomongkeun ku dewek, ha? Dewek lain sambarangan ngimpi deuleu Jaro. Sarta moal samata-mata bapa dewek datang dina impian lamun memang eueuh bukti eta kenyataan. Sabab bapa dewek nyarita dina impian ku cara dewek nyangking kembang pancawarna, mangka jalma nu jagona saperti Sirawing sanajan aya 100 Sirawing mangka bakal bisa ngalayang jiwana ku kaampuhan kembang pancawarna. Panyangka ilaing bapa dewek kabohong, ha? Ki Jaro ngageter hatena, sorot panonna Ki Jemros lamun geus kitu muwuh matak sentar kana hatena. Ih. Bet lain kitu Jemros. Ngan kula teh memang bener-bener kakara ngadengi ayeuna, jadi lamun kitu mah meureunan kudu gagancangan ulah nepikeun ka kapiheulaan ku batur Ki Jemros. Sabab lamun nepikeun kapiheulaan ku batur tangtuna ge bakal loba halangan meureunan. Nu matak dewek ngajakan ilaing ini teh isukan isuk-isuk kurang miang. Pikeun jadi pamimpin ngagantikeun dewek saheulaanan. Nyatana si Bulung. Jalankeun aturan sakumaha biasana. Dewek percaya ka maneh Bulung.
Ki Bulung sanajan saluhureun gempar alias Ki Jemros, tapi dina hal ajen pangarti mah memang sahanapeun teu matak aneh lamun harita uleut bari nyarita. Segala rupa parentah ti Ki Jemros tangtu bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Muga-muga pamaksudan Ki Jemros oge tinekanan. Sabab tetela kiwari beuki loba bae jago-jago nu mapaesan alam kajawaraan. Nganu harti urang memang kudu mibanda kakuatan nu bisa dijadikeun andalan. Dumasar kana eta pisan pangna dewek ayeuna nyarita. Jadi ku ayeuna kitu ka ilaing sakabe ingetkeun. Mangsa dewek ini tina paisukan jeung Ki Jaro ka Gunung Halimun, mangka nu bakal mingpin silaing sakabeh teh Ki Bulung. Karti. Kabeh ngajawab meh bareng saur maneh. Ingetkeun ku ilaing sakabeh. Ulah aya nu wani-wani ngalawan mungpang atawa ngabangkang kana parentah Ki Bulung. Oge maneh Bulung, ulah coba-coba pikeun ngarajaan ka pilemuran anu sakirana bakal gagal dina ngayakeun tindakan. Anu akhirna malah bakal ngarugikeun pikeun pihak urang, ngarti? Ki Bulung ungeuk bari ngajawab. Ngarti Ki Jemros. Saperti nu karanapan ku Ki Jaro ulah nepikeun ka karanapan di ku pihak urang. Bener kitu euy. Upama dewek geus hasil menangkeun kembang pancawarna, geus kabayang ku aing geus moal aya deui kakuatan anu mampu pikeun ngabendung kakuatan urang. Hiji kanyataan anu kudu disenghareupan ku sakabeh jago, yen diri aing nu bakal jadi jago nomor hiji di alam kajawaraan. Kitu diantarana obrolan nu penting dina peuting harita nu lumangsung di alas Seredan. Bareng jeung lumakuna waktu mangsa peuting sirna tembus sinar sang surya, gempar alias Ki Jemros dibaturan ku Ki Jaro geus kebat lumampah ninggalkeun alas Seredan. Geus nuju ka Gunung Halimun ngahaja mawa Ki Jaro sabab nurutkeun itungan Ki Jemros. Ki Jaro kawilang lampar jeung geus loba pangalaman nu tangtu geus nyaho jalan nu kudu disorang geus nuju ka tempat tujuan. Sedengkeun di lembur Kalingga Sirawing jeung si Banteng Bulung geus beres marandi, malah geus didaharkeun sagala rupa anu saterusna Sirawing jeung si Banteng Bulung oge Ki Jayaraga katut kieu enju pada ngariung di tepas imah gunter ngarobrol deui. Kadenge Ki Jayaraga nu cumarita. Jadi Jang Rawing teh sarwana dinya. Erek nuju ka Gunung Halimun nurutkeun wewengan Jang Rawing ngeunaan anak kula Marwati nah memang tetep kudu diubaran ku kemang pancawarna. Kok Ki Jayaraga mah meuni penasaran hayang dijawab eta Ki Kuring. Memang bener Ki Jayaraga, kembang pancawarna pikeun diubarkeun ka Nyi Marwati teuy. Nu mata kuring oge sakalian penasaran sugan ngajodo bisa menangkeun eta kembang. Kitu teh Ki Jayaraga. Jadi pitudugaan banu katarima ku Ki Jayaraga teh memang bener kitu kanyataanna. Anak Ki Jayaraga bisa cager ngan ku eta kembang cenah. Sedengkeun kuring saja bala teu boga karep kana eta kembang, bari sugan jeung sugan bisa tepung jeung jadi aneuk. Sabab temikeun lamun sikeling nepikeun ka kudu nuturkeun lampah jeung lakuna kilut ireng nu jelas lain ti golongan jago nu lumampah dina jalan anu lempeng. Ki Jayaraga ungut-ungutan tana ningarti kana caritaan Sirawing. Si Banteng Bulung harita milu nyarita. Madahal mangamun bener-bener ngangke Kang Awing bisa menangkeun kembang mancawarna, ngejeng di ngawinkeun Kang Aki-ngaki mah mending nih Kang Uing-uing Ki Jaga. Nguing oge masih kene mujangan. Ki Jayaraga seuri bari neuteup ka si Banteng Bulung terus nyarita. Betek teh teuing Jang Banteng pami memang anak kula daekeun mah. Kula teh moal arek ngahalang-halang sokomo kula makapan ayeuna nyaho Jang Banteng teh dulurna Jang Rawing. Ngatu namun itu mah diganti bekuing ngentong ngembang mancawarna lah. Ku ngembang gedang we nya ngarah bisa muru-muru ngawin. Sok rupa-rupa bae aten jateng mah. Make jeung ku kembang gedang selupa. Lain keur ngubaran atuh eta mah teng. Dahar we kanyekeun lalab nikmat geura. Wah, Kang Awing-awing mang itu wae Kang Wing teh euy. Nyanci men Kang Awing-awing mah kawing teh. Jadi ngurang tingindit ka Gunung Halimun teh Kang. Nya, ka Gunung Halimun bae mah teng.
ngan akang perasaan teh asa kurang yakin ya ka Anteng. Ya ngurang yakin kumaha gitu Kang ngawing-ngawing. Ngan teu percaya ngoing benteng-benteng geus dingesian Kang. Lumpat kana beteng wae si Enteng mah. Maksud akang teh kuat moal kira-kira naik ka gunung. Gade yo, naik ka gunung lain lalawara jeung heureuyan Teng. Hayo namru di jalan akang ripuh ke. Ki Jaya Raga ngareret ka si Banteng Bulung, terus pilu deui mirap amairan caritaan. Bener Jang Banteng, pikeun lumampah nuju ka Gunung Halimun teh lain lampah anu bisa atawa anu biasa sok disorang upama urang ngambah ka pilemburan. Sabab jalan nu disorang teh kawilang kaliwatan tanjakan jurang jeung gawir tangtuna oge meureunan. Atuh sakirana teu kauntup mah geus we daguan di dieu Jang Banteng mah. Nyalain kitu Jang Rawing. Bener kitu Teng ta. Kumaha lamun kitu Anteng daguan di dieu. Sedengkeun deken. Akang sorangan lumampah ka Gunung Halimun. Kumaha tuh mun kitu Teng? Wah, Kang ngawing-ngawing itu euy. Jadi ngamun itu mah Kang ngawing teh embung dinuturkeun ku nguing-nguing meureunan ngembung dipiluan ku uing Kang. Entong itu ngatu Kang ngawing-ngawing. Nguing geus janji ngamanna bae Kang ngawing init nguing milu ngapanan kitu Kang. Tuh, dak kitu atuh da Ki Jaya Raga mah. Nyanggeus lah keun bae lah. Ayo ari keukeuh arek milu mah. Ngan kade ye Teng ye, lamun ngarudetkeun di jalan ku akang ditinggalkeun sia. Akang capek bisa diakod ku Anteng. Lamun Anteng mopo kumaha kakodna cik akang? Cik bisa teu? Bener teu? Oh, moal uing moal mopo Kang ngawing-ngawing. Nu momokon naman najan kana nungtung mega uing nyanggup Kang. Nyaan gede hati euy. Jadi kitu tak Ki Jaya Raga. Kuring ayeuna mah pamitan ye. Sabab terus terang lain baik butuh ku kembang pancawarna pikeun nulungan nyimar batu. Tapi lewisna teh rek nyusulan nu jadi anak kitu. Ki Jaya Raga ungeuk bari nyarita. Nya tuh beral Jang Rawing. Muga-muga we Jang Rawing anu hasil menangkeun eta kembang. Sabab lamun beunang ku Jang Rawing mah kula ngarasa sugema jeung nu bina meureun. Katulungan nya talunganan beunang ku Jang Keling atawa Sokomo Ki Buyut Ireng geus tangtu bakal nambahan masalah ka diri kula. Beut ari ceuk kuring mah sanajan nya oge beunang ku si Keling anak kuring atawa ku Ki Buyut Ireng pisan. Caritakeun be, teu mikeun kitu ari anak kudu dikawinkeun ka aki-aki hideung mah. Komo bari anakna geus ngabangsat mah. Lamun ngamek bejakeun be, ceuk si Rawing kitu. Nyari harapan kula mau upama Jang Rawing nyahoyen kembang pancawarna teh beunang ku Jang Keling atawa Ki Buyut Ireng. Wayahna we ka dieu deui bantuan kula pikeun ngungkulan Ki Buyut Ireng. Sabab Jang Rawing pabaris ilmu Eyang Nur Alam sigana bae iwal ti Jang Rawing nu bisa ngimbangan pangartina Ki Buyut Ireng. Kitu teh Jang Rawing. Nya kelah ka dieu deui insyaallah. Tapi kejang Ki Jaya Raga ye, ngan bakal diusahakeun kitu. Ai Teng, lain kalah ka kutap-ketap kitu. Naon kurang nikmat keneh. Wah, Kang ngawing-ngawing mang itu bae kawing teh euy. Ngayung atuh Kang, dawing mah geus ngayang ini ti dieu ti tadi ngogen. Yuk. Aduh, si Maya Anteng ulung. Geus kitu mah harita si Rawing jeung si Banteng Bulung terus amitan dijajabkeun ku paneteupna Ki Jaya Raga jeung Ki Inyu. Si Rawing jeung si Banteng Bulung ngalengkahkeun sukuna geusan ngalaksanakeun pamaksudanana. Puguh lampah nu disorang teh memang jauh. Wanci bada asar harita duanana sakuma biasa ngaleureuhkeun kacape di salah sahiji warung. Katingali di eta warung kalolobaanana mah lalaki bungkul nu ngadon ngaropi jeung dalahar. Ngan aya anu narik kana perhatian si Rawing jeung si Banteng Bulung. Sabab aya hiji awewe anu kawilang ngora keneh make baju wanda jago wanita, buukna digelung jucung, pakulitanana bersih, malah mibanda rupa anu geulis. Ngan dilakpanona betrada beda leretna kitu.
Si Rawing noel kana leungeun si Banteng Mulung bari nyarita. Bet kabeneran ieu mah euy aduh Teteng. Jeung sidi Teng. Aya ambewe nya. Jago wanita ieu. Teng tinggali di samping dodot kahandapna make celana pangsi euy kabaya warna beureum numpang dina kulitna nu bersih. Gelungna jucung baju sing sarwaring kesaha nya Teng. Wah, nyiga-nyiganya mah ngambogong uing ka ngawing-ngawing. Manehna ngeukeur dago-dago uing meureunna nyahoeun ngamun uing bakal datang ka dieu. Milik gede ka ngawing-ngawing ayeuna mah bagian uing ngandung-undung adeukeutannana Kang. Gede hate sia Teng. Peteh teuing akang mamerekanya ngan beda reret jeung dilakna sia rada-rada galak Teng. Lamun lalaki mah mata bongsang, ngadu kating lamun awewe naonnya. Reret dompet ieu mah Teng. Ngan bae lah ngarek neon-neon ngoge. Ari nu menting mah geulis bersih ngulitna we. Ngayu Kang urang leureut jeung eta warung Kang. Keula atuh tentem ni sok milaan bae komandan. Kumaha komandan lamun cek komandan maju-maju. Jadi segala rupa kudu cek komandan. Tenang Teng. Seperti biasa wayahna Anteng ulah milu diuk dina bangkunna nya, sabab bisi ngabu. Ngabu rayot Kang. Kang Awing mangitu bae Kang urang teh euy. Kakara oge si Rawing jeung si Banteng Mulung leumpang muruk ngadeukeutan ka eta warung. Ngadadak nyungjeng dua lalaki nu aya di eta warung laluncatan muruk kalahan anu lega dituturkeun ku jirim awewe ngoratea anu ngajorelat. Turu pancu di hareupeun eta dua lalaki. Si Rawing ngarandeg lengkahna ngareret ka si Banteng Mulung bari nyarita. Kakara gerek di kecengnya Teng. Eta ambewe geulis teh geus aduh hareupan jeung dua lalaki euy. Narek naon cenah? Siga-siga nu rek tarung Teng. Wah, bener-bener Kang Ngawing-ngawing. Nang aya neonnya ngurang ente nyaho masalahna heula Kang Ngawing-ngawing. Wah, anu moko-moko nama ngurang mah ngentong bilu-bilueun Kang Ngawing-ngawing. Nya nu matak cicing lagi dia Teng. Akang jadi penasaran ye. Tuh, salah saurang nu lalaki teh jelas kawilang jago eta jelema teh Teng. Tutunjuk kitu geuningan ka eta ambewe teh. Memang bener. Salah saurang lalaki nu nangtung di hareupeun awewe nu make baju sing sarwaring keus teh harita nyarita. Hei, Sari Langking, adi dewek nepikeun ka hanteuna lantaran gara-gara maneh. Ayeuna urang pangi di dieu kabeneran pisana, hutang pati bayar pati, hutang jiwa bayar jiwa, maneh awewe jahat iblis sia. Sari Langking. Awewe nu disebut Sari Langking teh katingali harita nulak cangkeng. Bari jeung ngalengak seuri si Rawing bisa surti yen Sari Langking sora seurina ngandung geter tanaga lapisan. Malah matak nyeri kena kekendangan ceuli. Hiji tanda Sari Langking sanajan pangawak awewe tapi jelas mibanda tahapan ajen pangarti anu teu bisa dianggap enteng. Andika dua handek malaskan jadi kadi Andika nu ngaran si Jumara. Anu aja lantaran bongan lakuna make jeung dikabogoh ka kula. Bener-bener Andika duaan gede hate make jeung kumaha ninangtang ka si Sari Langking. Si Rawing ngareret di ka si Banteng Bulung bari nyarita. Sari Langking dengan ngaranna Teteng euy. Bet asa aneh euy. Ngaranna Teteng aneh nah jago di mana ya ambewe dinya. Aneh Sari Langking. Nilik dina sikap jeung sorana mah jelas lain ambewe sambarangan Teng. Wah, bujurna mah ngeusi Kang Ngawing-ngawing. Aduh, mumplu Kang bujurna Kang. Jadi lalajong ambewe nganu narung ye mah Kang. Sugan be najong sukuna ngaluhur merenang ngamun najong mah nerus nyalanana nyoek. Nah, itu masih anteng aya kituna euy. Aduh, beki dia teh mah beki beger sigananya Teng. Kutaksiran akang mah eta dua lalaki teh moal mampu sigana mangalayanan Sari Langking teh Teng moal.
Kang awing-awing mah ngosok nebak-nebak gitu woy. Ngengke ngamun ngence beneran kumaha Kang awing-awing. Teu percaya enteng mah. Teu percaya enteng. Da beda tuh dina rigigna oge teng. Ngan akang keukeuh kakarang ngadenge ayeuna yeuh kangaranan Sari Langking mah sabab sakanyo akang mah iwal ti Dewi Pangantin jeung Nini Pertiwi nu kabilang ambewe jagoan mah teng. Di mana datangna ieu Sari Langkingnya? Tuh, geus pada palasang kuda-kuda teng. Gelo euy. Nya buku Kang awing-awing. Kadenge di harita sora Sari Langking nyarita. Sar. Andika maju bareng. Urang buktikeun saha anu bakal ngalayang jiwa di ieu patempatan. Andika duaan gede hate rek nuju ka Gunung Halimun. Jalma seperti Andika duaan mah bisa menangkan kembang pancawarna dolo. Si Rawing jeung si Banteng Wulung silih tetep deui bae. Sabab kaget ngadenge caritaan Sari Langking. Nyabut-nyabut kembang pancawarna nya teh. Kaget deui ye urang teh yo. Nyaho di mananya Sri Langkingnya geus nyebar medenan bejang ngeunaan kembang pancawarna teh teng. Nya sigana mah Kang awing-awing. Sangan nu beja-bejanya. Padahal mah biasana ngamun ngeungeus diributkeun teh cara kaluar Kang awing-awing. Muduna teh nyicing be, mulah wakang ngibut-ngibut. Aduh bujurna gede Kang awing-awing. Kada bujur wae maneh mah. Nah, makin jeung ribut mah moal keluar segala rupa. Siga nu linglung enteng mah, tamene karep ngomong teh jeung bujur jeung naon. Nyaho di mana itu jelemanya kana kembang pancawarna teh? Si Rawing ngusirkeun deui paneteupna ka labah Sari Langking. Jeung dua lalaki lawana salah saurang di antarana harita nyarita. Sari Langking, rek ngabacot naon bae pek teh teuing geuleuh. Ngan ayeuna urang buktikeun saha nu pangheulana bakal tepi ka Gunung Halimun. Serepet hulap. Meh bareng duanana marsat bedogna masing-masing. Sari Langking katingali muka sabuk hideung tina kulit anu aya dina beurlitan cangkengna. Panjangna ngan ukur semet sasiku, tapi kaayana leuwih deukeut ka mangrupa pecut tibatan sabuk. Dasar Andika duaan memang geus bosan hirup. Nyoba coba maksakeun diri pikeun harapan diri kula. Ade lamun memang hayang leuwih ti heula ajal di patempatan. Maju! Dua lawan Sari Langking harita ngagero, meh bareng bari maju narajang nyebutkeun bedogna masing-masing kacepetan gerakna kawilang bahaya oge pikeun anu jadi lawan. Tapi Sari Langking ngagunakeun gerakan anu bener-bener matak narik. Waktosna geuning seep. Urang cekapkeun dugi ka Dewi Latunya. Acara dongeng kiwari kapihatur ku Kepoh kiwari neraskeun carios tur nuhun permios.